Karita seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia balad mancomania di mana bae ayana. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda, wilujeng wengi, wilujeng patepang dang uday sareng akinya di acara dongeng Sunda nu pancaluaskeun ti kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi sadayana aya dina ginajar kawijengan teu kirang sapapaosna. Sehat lahir sinareng batina jembar manahna gampil rezekina sarta tebih tina balaina. Amin ya robbal alamin. Ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda nyaeta lakon Endog Wadal nya anu nincakeun bagian ka-41. Kumaha terasan ieu carios urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean manco nembean ngadengkeun mangga ulah asa-asanya di subscribe heula di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X areng sajabina deui. Urang sasarengan sasieun sabanjeureun mugi wae aya hikmah nu tiasa dicanaknya tina ieu dongeng. Urang sasarengan manteng ngaregepkeun. Urang amparkeun deui atuh nya samakna par samakna saur bajigur sareng rarabuana mangga kaparayun sadayana. Prung Kasim, keluar sia. Atawa imah anjeun bakal diduru kaina keneh. Hayu keluar. Sentak Juragan Barka. Anu harita nangtungna panghareupna. Nya, keluar Sim, keluar. Gajah keluar lah, ulah nyamun nih Sim. Tembal nu sejena warani tinggorowo. Urang geruduk we, imah dah yuk, urang aut-aut lah. Warga sejena oge. Jeung corowo. Hup ke. Tahan heula dulu ya. Ulah waka ngalajur nafsu. Sabar heula. Ceuk Pak RT mepelingan ka warga lembur. Keur kitu torojol. Mang Kosim teh keluar ti jero imah dibarengan ku Bianah jeung Usro. Sedangkan Dewi mah dititah nyumput di kamarna. Ayeuna naon ya teh? Mending ngabrul ka imah kuring ning. Nah aya anu penting Pak RT. Ceuk Mang Kosim bari neuteup ka arah Pak RT. Samemeh Pak RT ngawalon gan Barka teh miheulaan nyelengkeung. Penting pisan Kosim. Kami datang derek minta pertanggungjawaban aja anu geus loba ngawadalkeun warga lembur sarta nyababkeun musibah banjir ieu. Ke. Anjeun teh ngomong naon ieu teh Barkah? Padu ngabes ya.
Nyarita sangeunahna ka mana karep abong bibir teu diwengkut letah tetulangan sia. Mang Kosim langsung bae nyorongot. Ka Juragan Barkah nu memang geus dianggapna musuh bubuyutan. Kosim, anjeun geus moal bisa mungkir deuleu. Sakabeh jalma geus apal kana kelakuan anjeun anu mengpar. Beunghar meunang ladang muhit sia ka siluman buaya ti leuwih buyut. Sangeunahna sia mitnah ka kuring Barkah. Naon deuleu buktina lamun kuring muja ka siluman, Hayo, mana saksina anu bisa ngabuktikeun lamun kuring geus muhit ka siluman sarta ngawadahkeun nyawa jalma? Sakadapan Juragan Barkah ngahulang teu bisa ngawalon. Tuluy manehna ngareret ka Pak RT jeung Jang Suma sigana mah hayang dibantuan nyarita meureun. Tapina Pak RT jeung Jang Suma teu daek nyarita. Pak RT dina hatena mah memang kurang panuju main jorag kitu ka imah Mang Kosim teh samemeh meunang bukti anu pasti. Atawa Mang Kosimna kapargo pisan keur ngajalankeun laku lampah serongna. Misalna bae keur neuneun endog wadal di jalan atawa di hareupeun imah warga. Kahayang Pak RT mah diintip we unggal malam Jumaah. Saha nu nyaho atuh? Ninggang dina naas mah kapanggi. Kusabab RT cicing bae antukna Juragan Barkah anu nyarita deui ka Mang Kosim. Sim. Wadega kuring Mang Kemed maot kulantaran disebakeun sia ku anjeun ka buhaya siluman nu ngageugeuh leuwih buyut. Kusabab anjeun dendam ka Mang Kemed anu pernah nyiksa anak anjeun. Naon sia teh buktina nuduh mitnah kitu ka kuring. Nah buhayana bebeja, lamun diditah ku kuring sangeunahna bae sia ari nyarita teh. Sentak Mang Kosim. Sia, anjeun oge ngawadahkeun Mang Ukri oge memeh-memehan we tah. Meh-mehan. Jang Suma oge jadi korban sia, diteundeunna wadah ku sia di hareupan to imahna. Beuki ngacapruk sia nyarita. Yo, ari nyarita ulah kawas budak bolon Barkah. Sia teh sekolot sia geus bangkotan. Saha deuleu saksina anu nempok kuring neuneunan endog wadal di imahna Mang Ukri jeung Jang Suma Cuma Mang Kosim bari ngareret ka Jang Suma. Majikanna Mang Ukri anu manggihan pecahan endog di deukeut panto tukang imahna. Jang Suma oge manggihan tak ku sorangan endog sagede endog soang aya cenah di hareupeun panto imahna sewaktu balik ka ronda. Eta mah tuduhan ngawur Barkah yeuh. Kuring nanya saha saksina nu nempok kuring neuneun endog di imah Mang Ukri jeung Jang Suma. Jang, yeuh naha ujang nempok? Kuring neuneun endog di hareupeun imah ujang? Mang Kosim malik neuteup seukeut ka Jang Suma bari hatena mah deg-degan oge bisi bae Jang Suma teh nempoeun sawaktu dirina neuneun endog wadal harita di hareupeun panto imahna. Juragan Barkah ngaulang sabab memang eueuh nu nempo saha sabenarna anu neuneunan endog di imahna jeunat Mang Ukri jeung Jang Suma. Jang Suma oge sarua ngabetem manehna memang manggihan endog di hareupeun panto imahna tapi teu nempo sacara langsung. Saha jalmana anu geus neundeuna? Ya Barkah, lamun nuduh teh ulah janji ngabae kudu bareng jeung buktina. Bisa bae aya soang datangga nu ngendog di imahna Mang Ukri jeung Jang Suma apana di lemur urang teh yeuh pabalatak loba deuleu nu ngingu soang teh atawa bisa bae aya bayawak di kebon nyasar ngadon ngendog di deukeut imahna Mang Ukri jeung Jang Suma. Cek Mang Kosim deui. Alah, anjeun mah pinter ngangles Kosim.
Nu jelas maya nyicah bangsa jurig dulu. Bikin ngahadang sakut jalma nu liwat ke arah saung anjeun di wetanan lemur sangkan kegiatan anjeun muja siluman di eta saung teh henteu kaganggu. Ayo ngaku sia. Cek Juragan Barka. Itu deh. Beki ngacapruk anjeun mah Barka. Maniko keuh mitnah ka kuring teh Kuring teu rumasa ngagunakeun eta saung. Pikeun muja ka siluman atawa dademit. Buktina, anjeun sok mamawa sasajen bae sia mani lengkap unggal malam Jumaah ka eta saung. Kenaon deui lamun lain keur susuguh puhiteun anjeun Kosim. Dengekeun ku anjeun Barka. Oge dengekeun ku batur-batur salmur kabehan. Kuring memang rumasa sok mawa sasajen ka eta saung. Bener kuring nyuguh tapi lain ka siluman. Kuring mah nyuguh soteh ka karuhun kuring sorangan. Aki buyut kuring baheulana gede jasana. Sabab milu ngadegeun lembur sugih mukti. Nah salah lamun kuring nyuguh ka karuhun sorangan minangka rasa hormat kuring ka luluhur kuring. Sakadapan jadi simpe. Jempling warga lembur ting hariul we. Uru nyarita Juragan Barka oge cicing kawasan nu beakeun piomongeun. Telila nu kadenge nyarita teh Pak RT. Dulu sakabeh kabehan geus ngadenge ku sorangan. Katerangan sarta pangakuan ti Juragan Kosim. Kuring geus nyarita urang ulah getah sarupateun. Ngagugukana hawa nafsu. Kangge Juragan Kosim punten pisan lamun kami teh datang ngagareuwahkeun ka kulawarga Juragan. Cenah naon bade? Kuring paham lamun warga mah kahasut tah ku omongan jalma nu ceuceub sarta sirik ka kuring, pedah eleh saingan usaha. Ulun Mang Kosim bari ngarinat ka Juragan Barka. Kosim, lamun anjeun bener teu rumasa muja ka siluman, eureunan kalakuan nyuguh di saung anjeun. Sing ridho eta saung ku kami bakal diruag. Cek Juragan Barka. Heg, teu naon. Sok ka itu bongkar saung kuring eta. Kayu-kayuna tah haralus keneh bisa dimangpaatkeun pikeun meneran imah warga nu ruksak. Kuring oge bakal nyumbang ka warga lembur anu imahna rubuh. Lamun perlu bisa aya anu hayang meuli atawa kebon kuring aya nu resep cenah. Mangga bae sok kuring teu kaberatan. Ulun Mang Kosim. Tah cocok lamun gitu mah. Ya bener kan, cocok lah. Hidup Juragan Kosim. Kadenge warga ting Celengkeung. Tapi ingat kuring rek pesen. Sakali deui lamun aya jalma mitnah teu pupukuh ka kuring atawa ka kulawarga kuring barijeng tanpa bukti. Kuring teh moal tarima. Ku kuring bakal dituntut dilaporkeun kana berwajib sangkan ulah sangeunana mitnah ka batur anu teu boga salah. Kayaan jadi jempling deui. Teu lila kadenge Pak RT nyarita. Dulu sakabeh. Ayeuna mah geus urang bubar we. Hayu, mending ge urang bebersih. Bersih lembur tina leutak jeung runtah urut banjir bari sakalian. Urang gotong royong ngomean imah-imah warga anu ruksak. Cenah tadi teh ngaruag eta saungna Juragan Kosim kebenaran tuh kuring butuh ye keur
pitihangeun tihang imah kuring leungit kaseret ku banjir. Cek salah seorang warga. Pak RT Malik neuteup ka Mang Kosim. Mang Kosim surti manehna ungeuk. Pak RT atuh nyarita deui. Eunam atuh, urang bebarengan we ngabongkar saungna Juragan Kosim. Sakabeh bahan-bahan urut saung urang kumpulkeun. Dageus diikhlaskeun ku Juragan Kosim ge, gesan ngomean imah-imah warga anu raruksak. Tapi Pak RT, ucapan Juragan Barka terkebat ku sawa Pak RT kaburu ungeuk bari jeung ngiceupan meri sara. Atuh geus kitu mah bring bae kabehan akhirna mangabring ninggalkeun imahna Juragan Kosim. Kabehan langsung nuju ka kebonna Mang Kosim anu aya di wetaneun lembur. Maksudna nyaeta pikeun ngaruag ngabongkar saungna Mang Kosim. Inditna warga lembur ditutup ku Mang Kosim jeung biana sarta Usro. Sro, gancang ka saung, ajakan batur maneh si Daman teh bawa ranjang anu aya di saung ka dieu. Tuluy simpennya eta ranjang ka kamar tukang. Cek Mang Kosim nitah ka Usro. Sumuhun kan abdi angkat ayeuna atuh nya. Walon Usro. Kulapoh bawa oge parupuyan nanya Sro. Oh sumuhun kan. Usro gancang init gegancangan pikeun ngalaksanakeun parentah dununganana. Di hareup imah kali Mang Kosim jeung biana anu melong neuteup ka Usro anu ngungkug leumpang meninga geudig. Sanggeusna Usro ngilas dina pengkolan biana neuteup ka salakina. Tutupana kawas anu ngandung kacurigaan. Baku nyaneh mah ari geus neuteup kawas kitu teh. Anah. Cek Mang Kosim bari langsung bae ngaleos ka jero imah. Tuluy gek diuk dina kursi di patangahan yang hareupan deui cikopina anu masih satengah kene. Gap gelas teh dicokot tuluy di inum cikopina disuruput lelaunan. Karasa kopi teh geus rada tiis. Biana nuturkeun ka jero imah sanggeusna meunetkeun heula lawang panto. Kek biana oge diuk dina kursi di hareupeun salakina bari terus melong ka Mang Kosim. Naon melong bae teh Lain anah mah hayang akang teh jujur, walon biana. Maksud nyaneh teh jujur kumaha nah? Di mana sabenerna sakabeh harta milik urang teh Kang? Cek biana bari neuteup ka Mang Kosim. Apana nyaneh ge apal? Lamun harta urang teh meunang usaha akang ngabanar sayuran jeung palawija. Ari modal mimitina ti mana? Apanan harita urang teh keur sangsara teu boga nanaon ieu? Har, apanan akang geus pernah nyarita. Lamun akang harita panggih jeung Suhani babaturan heubeul akang teh. Sakabeh modal eta teh apanan pamere manehna asal syaratna cenah sakabeh sayuran jeung palawijana dijual ka manehna ulah ka batur. Nah bener Suhandi batur akang eta aya jalmana Kang. Kunaon geuning salila ieu akang teu pernah ngajak batur akang eta ka dieu atawa dipanggihan di dieu di kebon atau di imah atawa dipanggihkeun jeung Ana. Suhandi eta jalma sibuk pisan, super sibuk malah manah yeuh. Manehna teh bos gede. Komo kiwari mah tara sok aya di imah sabab bisnisna beuki ngagedean bae jeung wah antar negara ieu mah da ngekspor palawija ka luar negeri, ka Jepang, ka Taiwan. Jadi manehna teh jarang aya di imah. Akang bae mun setor sayuran tara panggih jeung dirina sok diterima bae ge ku anak buahna, manehna moal aya waktu atuh pikeun dibawa ulin ka dieu.
Urang teh ye kudu kamalum karena kasibukan manehna. Ya nah ya dengekeun barina ye. Atuh sing percaya ka akang teh ye. Dari rumah tangga teh urang teh geus lila. Budak geus selde. Ulah babari ka hasud ya ku fitnahan si Barkah nah. Si Barkah mah geus jelas ye neuteuli ti baheula ge ka akang sabamanehna eleh saingan bisnis ku akang. Apana napal anah ge sifatna si Barkah mah ti baheula oge kawas kitu. Ka keluarga urang teh. Ana percaya ka akang. Tapi akang oge kudu bisa ngayakinkeun ana. Ana hayang papanggih jeung Bos Suhandi sakali-kali mah ieu bawa atawa ondang Bos Suhandi teh ka dieu Kang. Heuda teu sagampang eta nah ngondang bos gede mah ieu kajaba urang teh meureun hajatan atawa ngawinkeun budak. Karena kakang ge wani ngondang manehna. Heuh nya pokona mah rek iraha-iraha bae ge ana hayang panggih jeung Bos Suhandi teh titik. Ngan sakitu. Heuh. Nya ke lamun manehna keur kabeneran salse di mah ku akang rek diajak ka dieu. Mang Kosim ngawalun kitu teh sangkan biana teu katutuluyan. Dina hatena mah Mang Kosim teh ngabatin. Babadi ieu ngabohongan si Anah mah. Iraha-iraha aing ngajak saha we lah batur aing anu ti dayeuh. Urang bawa ka dieu ku aing jadi dititah nyani wara we cenah ngaku Bos Suhandi beres urusan dah. Nah ieu geura popolah ka itu geus beurang gitu ya. Akang geus lapar hayang dahar. Kene lain kene daging muning deh. Cek Mang Kosim nitah masak kabiana sangkan henteu kateterusan nyarita nu lain-lain. Aya keneh Kang. Sakalian atuh nyamal anu madoknya. Akang hayang dahar jeung sambal tarasi dilalaban ku takokak jeung Surawung mun aya mah. Eta labna nyiarna kudu ka mana da kabeh ge kabanjiran Kang barung oge akan tararutup. Geus atuh ulah dilalaban deui lah. Jeung kere campur sambal oge cukup. Kencang itu. Biana handukna cengkat tina diukna tuluy ngoloyong ka pawon pikeun popola. Di kamar Dewi si bungsu keluar megatan ka indungna. Mak, bieu teh aya naon maneh asa rame urang lembur ka darieu? Tanya Dewi ka indungna. Pak RT jeung warga ieu ngajak kerja bakti Cinawi meresihan lembur. Tina eta sesa-sesa leutak jeung runtah urut banjir. Walon bianah kapaksa ngabohong ka anakna. Oh, tapi ning si anu hogah ngambek ka bapa, Mak. Henteu eta mah kebiasaan juragan Barkah we nyaritana sok tarik ieu. Cenah juragan Barkah teh menta sesa-sesa kayu urut saung bapa di kebon. Geus meungeus Ayeuna mah mendingan bantuan emak we yuk di pawon. Urang ngagoreng kere jeung nyambal wi. Dewi ungeuk. Tuluy manehna nuturkeun indungna ka pawon pikeun mantuan popola. Karek srog ka pawon. Dipantau pawon teh nu gegedor, keketrok. Punten, sampurasun, punten. Wi, saha eta buka ka itu? Dewi ungeuk tuluy ngelotrak muka panto pawon. Barang dibuka, si oreng geus aya jalma nangtung di hareupeun panto teh. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuh namanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Punten ieu nya. Ibi ieu. Juragan istri ieu, Neng ieu, ieu Ibi ieu. Bade nawisan ieu awug dah. Amis raos kaleueut, matak dedeyeun awug Ibi mah tah. Bari ieu kuku rawu alias surap jagong sok raos haraneut keneh ieu.
Da jajan ayeuna mah sesah tara rutup da banjiran ye sok mangga ye. Sok jajan heula. Mak, hoyong awug mak. Dewi minta jajan ka indungna. Heh, sok atuh kadinya sapincuk ewang jeung emak. Pohara pamirsa, aki oge kabita kana abuga haneut nyamis raos kareueut mah nya. Hayu urang jajan awug heula pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu. Lalakon ndog wadal rekan Kidagar bagian anu ka-41 cag urang tenden dihandeuleum sieum gesan sampureun urang tunda dihanjuang siang gesan nalaeun. Urang sampur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa kukituna atunya urang cekapkeun heula dugi ka dieu hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran aki. Mugi sadayana aya dina kamuliaan kabarokahan nya rahayu sadayana amin. Satacan aki amit pungkur bade sakali-kalinya ngabsen anu tos hadir di bagian ka-40 aki lamit teu ngabsennya. Para mancowor sajati anu satia nyarengan aki ngadongeng aya saha we urang bukaan heula nya komenana aya saha wae atuh ieu teh. Aduh rada abot ieu teu ngabuka geuning. Mana atuh ieu teh? Aya Teteh Nur Aini, Teteh Nur Aini Silvina Dewi ti Denpasar Bali teh anu pisami-sami. Teteh Ai Sukana pangintennya. Hatur nuhun oge Kang Amin Aminuddin ti Garutna, Kang Wawan Setiawan ti Uni Emirat Arabna. Hatur nuhun hadirna nyarengan akinya. Oge aya saha ieu teh? Oh Kang Prabu Arjuna nya ti Banjarna anu satia nyarengan aki oge nu ti palihan Garut Mancomania Garut Bah Agus Sumantri. Ambulina Imut ti palihan Bandung nya Mancomania Bandung teh Intan Ramadhani ti Garut oge Teteh Tami Malihah ti palihan Ciamis. Tester Adelaide oge aya Kang Uus Yudhistira nya. Waalaikumsalam mugi aki terasi pasien kesehatan salam baktos kasadayana mitra Mancomania hatur nuhun para mitra kaum dangu. Aya salam ti Kang Uus Yudhistira nya. Kang Dudi Suryadi ti palihan Bandung manco teraski nyarengan mugi daramang sadayana sauna oge Kang Setiabudi Jawara Kopi Sakti nya anu bari nyuruput kopi upami ngadangkeun dongeng teh ti Mancomania Tasik. Aya Kang Helen Philip Mancomania ti palihan Cibiru. MS 13 teh hatur nuhun. Jang well inco aki selamat tahun baru sauna 2025 aki. Mugi dipanjangkeun umurna sing dipasihan sehat sareng ditambihan rezekina amin amin ya rabbal alamin. Teteh Hanita Parel ti palihan Ukarna masih calik dina jojodog biru Kang Dede Sulaiman oge. Mugia gentosna taun aki tambi sukses ngamumuli dongengna sinareng aya kawilujengan tur tambi sehat walafiat amin atur nuhun samulihna Kang Deden nya. Teh Yulina Belia wilujeng mapak daun enggal aki saurna. Semoga aki sakulawargi tambah rizki barokah panjang yuswa bari sehat deh amin amin. Atur nuhun doa anu sami nya kanggo teh dokter sakulawargi teh Yuliani oge nya Cianjur Mekahna. Kang Asep Suherman di Bekasi atur nuhun amin pidoana. Oge aya Kang Dang Sabur
Pamugi berkah saun amin. Kang Rasim Hajim di Karawang, Kang Andri-Andrinya di Palihan Bogor, oge Kang Ade Sukarnanya kasepuan di Cicadas Bandung anu nyarangan aki 3 pungkur. Hatur nuhun Kang Rojongna 3 pungkur Kang Ade. Panginten sakitu ulah nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.